zaman Kerajaan Sumedang, Cikeru termasuk dalam wilayah teritorial Kerajaan Sumedang, yaitu wilayah distrik Parakan Muncang yang berpusat kotanya di Antawada atau sekarang yang lebih dikenal Tanjung Sari. Cikeru juga dijadikan sebuah nama kecamatan, itu Kecamatan Cikeru, di mana di tahun 2000 Kecamatan Cikeru diganti menjadi Kecamatan Jatinangor. Masyarakat Cikeru di tahun 1800-an lahirlah empu-empu dalam bidang pandai besinya. Produk-produk bedog Cikeru terdapat di Cikeru sangat luar biasa. Salah satu tokoh lahir di Cikeru yaitu Eyang Adimaja, dan dilanjutkan lagi dengan Eyang Natamaja, mempunyai 4 orang anak yaitu Suradimaja, Sumadimaja, Kartadimaja, dan Natadimaja. Perkembangan di zaman itu, tempat atau para pandai besi Cikeru sudah memiliki kremenship atau keahlian dalam bidang menempa sangat luar biasa, di mana bedog Cikeru itu banyak pesanan-pesanan para menak-menak Kerajaan Sumedang karena pembuatan hasil tempa, salah satu produknya yaitu bedog Cikeru, itu menjadikan sebuah properti dan pesanan para menak-menak dan para kompeni-kompeni di Belanda, di mana bedog Cikeru menjadi daya tarik dengan salah satunya motif, dan yang terlebih khususnya yaitu dalam kelebihannya, itu salah satunya di ketajaman bedog Cikeru sangatlah luar biasa. Pada waktu itu tidak hanya menjadi pesanan, bedog Cikeru juga digunakan bertani, berkebun. Karena secara wilayah Cikeru termasuk wilayah perkebunan dan pertanian. Bedog Sunda khususna di Tatar Priangan aya sababaraha hiji wanda yen nu nyanggemkeun kahiji anu dinu Sang Hyang Siksa Kandang Karesian disebatkeun di dinya aya bahasa Golok. Gagaman Sang Prabu nyaeta keris, abet, golok, pedang salah sawiosna. Nah di Sunda golok aya sakedikna 3 rupi. Golok teh nyaeta bedog teh. Bedog anu nyaeta disanggemkeun teh bentukna nu disebat parabot. Aya bedog anu lebetna kanu pakem nyaeta disebut pusaka. Aya oge bedog anu katilu jenisna nyaeta bedog anu disebat pakakas panginten. Sim kuring sakaol panginten ngobrol sareng ahlina kitu dinu bidang pusaka di Tatar Sunda mah tos pada uninga Kang Hadian Wasita Saleh panginten. Sakaol nalika ngobrol sareng mantena anjeunna ngajelaskeun pakem-pakem bentukan utamina tinu bilah. Kunaon cenah eta anu bagian kaduanya anu bagian pusaka. Kunaon cenah eta disebat pusaka? Margi kieu nyangking pengetahuan tradisional. Nalika dipesat itu aya musuh kapungkur mah zaman genting, zaman peperangan gitu. Di ditu aya musuh 10. Urang mung sakadar 2an. Dipesat. Sateacan dipesat upami sempat ningali dinu ieu, ta eta ngan tunduk waktu. Tunduk waktu teh nyandak hakna urang. Bagian nah bagian perlaya, nah bagian pikengingeun. Tah ti sakaol ti dieu biasana tinu simet-meting sok dititipkeun teh pengetahuan anu berupa pusaka gitu. Tah upami misalkan radanya saya kene biasa dipesat ditingali itu si bedog teh. Tah di dieuna di luhur segitiga biasana anu nyangking pengetahuan dugikeun ka sistem pertahanan biasana mah Sang Manggala kapungkur namanya ahli perang gitu, ahli strategi perang. Di dia aya tangan waktu gitu. Mana cenah pimeunangeun musuh 10 urang 2an aya paripaos der moal ngejat najan ukur satapa. Nalika aya pameran di Eropa, sang empu aya proses akulturasi di ditu. Akulturasi teh
panginten dipesenan sanes kanten margi ayeuna dipendakeun seueur wanda-wanda produk Cikeruhan anu memang sangat diminati. Pasarna oge teu kirang-kirang gitunya di urang mah lungsuran di urang hoyong kenging Cikeruhan teh sesah pisan. Tapi di Belanda, di Inggris, di Prancis utamina gitunya, di Eropa, di wilayah Eropa eta seueur pabalatak peninggalan-peninggalan produk Cikeruhan. Ciri khasna aya ketokan di dieu TCKR, ejahan pan opusion nu kapungkur. Tejikeruh, C teh kan TJ gitu. TJKR hiji 885, hiji 887, sekitaran 1800 kadienakeun panginten. Nah, didinya aya ciri wanda anu memang hasil akulturasi nalika ti Eropa sareng anu ti urang. Da bentukan bila didinya Robi anu tadina salam nunggal, paut nyere gitu, teras deui aya ayeuna parahu nangkub gitunya. Sanes kanten dina bentuk khas anu diurang, Robi janten bentuk-bentukan pedang-pedang atanapi bedog-bedog nya pedang pinten pararanjang gitunya. Nu pondokna oge aya anu mengikuti gaya Eropaan. Margi tidak menutup kemungkinan nya zaman harita sang empu oge panginten hubunganana sareng eusi peujit tah. Eusi peujit aya pesanan ti Eropa nya dipenuhi lah pesanan Eropa menjual ke Eropa gitu. Spesifikasi anu tiasa diuningkakeun ku simkuring ngeunaan wanda Cikeruhan panginten abad ka 18 1700 dugi ke abad 18 1800-an gitu, tahun 1700 1800-an sekitaran 100 dugi ke 150 tahun nu kapendak mung dua ciri khas pribumi sareng ciri khas anu tos akulturasi sareng Eropa. Margi didinya pabulitna engke kaditunana teh manjangnana teh ngeunaan tari Cikeruhanana gitu. Tiasa janten kan aya pangagung POC atanapi penjajah zaman harita atanapi kolonial zaman kolonial nuju mesen bedog bari mesen bedog teh dihibur gitu tah ku tari Cikeruhan sanes kanten gitu anu beristilah nama kumanya berkembang lah gitu kadienakeun. Nah didinya panginten eta benten deui bahasanana gitu. Mung dinu wanda bedog Cikeruhanana mah aya dua versi, aya anu gaya Eropa anu akulturasi sareng diurang, aya anu khas gaya pribumi. Mung rata-rata pamih teu soal ngejat biasana situmang anu khas priangan gitu. Pamih teu situmang mung sakadar cenah aya nu disebut belutan, aya ceker kidang gitu. Si ieunana teh si handalna teh si perahna teh. Tah eta gayana diurang. Bahanna naon kanggo perah, kanggo warangka, aya anu tinu kayu, aya anu tinu tanduk teh tanduk munding, nu kaduana panginten tanduk eta teh tanduk rusa gitu, kijang. Gaya khas Eropa anu akulturasi Cikeruhan bentukna oge biasana sok aya motif sapertos kerang khas Eropaan gitu, aya model orang Inggris kan pedangna teh aya tutupan gitu teh aya kerangan ieu teh. Teras deui diwuwuhan ku simpai atanapi sapertos kieu tah. Ieu Cikeruhan khas tinu perak atanapi tinu suasa atanapi kuningan biasana diselutan cenah ieu teh kitu tah. Generasi pembuatan bedog Cikeruh sudah bisa dibilang hilang di Cikeruh itu sendiri, karena masyarakat Cikeruh pada saat ini lebih menggiurkan atau lebih tinggi di kerajinan senapan angin. Tetapi bedog Cikeruh saat ini di ranah kolektor sangat diperhitungkan.